Amis di mana sih Amisnya? Orang telepon heula. Alah, ceu aya nelpon, aya naonnya? Di mana, Mis? Di jalan, Cek. Di jalan. Iya tuh nitip rokok atuh. Oh, rokok naon, Cek? Lu biasa gini. Naon nu biasa teh, Cek? Eta mil. Oh, mil. Sabaraha hiji, Cek? 2 bungkus. Oh, siap, Cek, siap. Anterkeun ka dinya, Cek. Anterkeun ka Baghdad, goblok. Incuna Saddam Hussein hayang udud. Siap, Cek. Tadi anterkeun anak ka mana atuh? Siap. Ayeuna dianterkeun anak, Cek. Engke tas lebaran haji, goblok. Pas batur marencit domba jeung sapi, takarak nepi tepikeun ka dieu. Nya ayeuna atuh butuh lagi ayeuna sia teh. Siap. Oke, ka dinya, Cek. Siap. Nah, yuk. Yo, Waalaikum. Salam. Aya wae si Ece. Assalamualaikum, Cek. Salam. Biar teh Cek di dia teh capek kulilingan aslina. Itu kulilingan heula nganterkeun heula undangan kayak pengajian atau tadi teh. Itu tadi teh ka perangkat desa, ka RT RW lurah, camat kabeh dikulebekan tadi teh. Gus nguliling kali itu tadi teh ngulebek. Dia teh Cek. Ari rokokna mana rokok? Rokok naon? Aduh, astagfirullahaladzim. Oh, Cek. Sia mah ditita teh si tam aing nunggu ada di dieu coba ge. Lo ngeun nepi ka pabolit anu tihang. Poho da rusuh atuh tadi teh rusuh, Cek. Aing mah nunggu tadi. Rusuh. Apa rusuh, Cek? Balik dia tuh urang rek meuli heula rokoknya. Heeh. Lu carita. Duh, aing popot teuing. Eta kuceu teh euy. Kalau bieu teh naon aing meuli naon si Ece teh aing. Tanyakeun deui ah. Cek, ari bieu teh nita meuli naon poho deui urang, Cek. Astagfirullahaladzim. Kita meuli kapal Garuda goblok. Rokok aing hayang udud. Oh, beli rokok. Urang tadi teh di jalan teh. Cek teh meuli naon si Ece teh kitu mentak balik deui ka dieu urang teh, Cek. Beli rokok. Oh, beli rokok. Poho deui. Urang ini teh lah, Cek, kayak kedeung dakuan. Bieu teh meuli rokok atanapi roti nya. Si kana roti ieu mah. Meuli roti, beli roti. Ya, Cek. Geuning roti. Nah, naon atuh, Cek? Rokok udud. Astagfirullahaladzim. Atuh. Banyak ieu rek dibeulem ku aing atuh. Aing hayang udud dibere roti. Balik deh orang, balik deh. Udud. Astagfirullahaladzim. Pohoan wae aneh aing mah da. Juga nama meureun poho wae kitu anjutna ge jigana lamun teu ngagantung mah leungit jigana teh si Amis mah. Rokok. Bet roti. Rokok pokoknya mah rokok. Cek, ya, rokokna, Cek. Nah, iya rokok. Ari rotina mana? Pan geus diteuneun di warung tadi teh. Kunaon diteuneun? Apaan rokok? Ngarokok rotina mah teu ngeunah atuh. Kudu jeung rotina. Sakalian ke jeung kopina ongkoh. Lieur, Cek. Pan tadi teh meuli urang tadi meuli roti. Cek Ece meuli rokok. Kapan mana salah tuh lagi tadi? Atuh lieur geus aku Ece we meulina we lah. Lieur. Tah lamun lieur sakalian beli bodrek atuh. Nah, keur naon, Cek? Apaan maneh lieur cenah? Lieur, Cek. Terus kumaha tuh? Lieur, Cek. Amis mah geus teu kuat pokona mah. Teu kuat kunaon? Geus teu kuat Amis mah. Geus eueuh balanya Amis geus teu kuat ieu. Teu kuat kunaon sia? Geus teu kuat Amis mah hayang modal. Goblok. Sia mah. Bang kita ka warung sakali deui. Tumurun kumaha ya coba tadi bare korek ya hatan. Banyak dilamotan ieu rokok. Aing mah si Amis mah. Mis. Milu aing teu kuat yang modal.